tadi batak lamun orang carita hilim eueuh deui iwal ti para wali-wali Allah jak kiai ge boga hilim teh carang lamun kiai bae carang boga hilim atuh komo meureunanan pamarentah mah komo pedagang mah kiai bae nu boga hilim hese jasa mentak aya hiji raja nyana resepna nembak kaleuweung jeung asistenna ieu ahli Allah hilim baheula mah asisten teh ahli Allah penasehat raja ngomong asisten nu paling bagus bahasa naon bahasa nu paling bagus mah khair artinya khair bagus jadi naon bae bagus naon bae geus raja bagus bae nu resep bagus nu teu resep bagus eta adalah pelajaran nu paling antik jeung paling unik salah sahiji pelajaran hilim adalah khair naon bae khair wah bagus aya bawahanana nya hormat ka nya khair aya bawahanana teu pati ngahormat khair aya bawahanana rada ngalunjak tetep sia khair khair bae pamajikanana kanyana hormat khair pamajikanana nu kadua teu pati hormat khair bae lah aya deui nu hiji deui teu ngahormat tetep khair jadi nyana ngabiasakeun khair bener cak raja ngeunaheun ieu pendidikan ieu jadi beban khair bae diajak nembak kaleuweung begitu nembak orai ngegel ka cinggir tek aduh nyana nanya ka penasehat teh kumaha ieu khair aing hese nyebut khair da manya ieu digegel khair tetap raja khair di balik ieu pasti aya hikmah tetap khair sia penasehat teh beres ya nyana nyokot algojona bawa penjarakeun khair bae khair nyana ke rumah sakit diberesan jadi eta penasehat tetap kajen kumaha ge penjara atunya nama tenang bae di penjara ge khair bae penasehat mah khair beres cager tak menang sabulan nembak deui nyana make asisten anyar nun teu khair teh begitu nembak kabeneran aya orang pedalaman hutan bangsa Baduy mun katewa ku eta jadi suguhan dewa kebeneran pas nembak cak Baduy ieu horeganan ieu mangsa aing mau tidak mau tewa cak raja ieu mun ditewa kieu kumaha ieu nyaon teh raja tidak mau tahu raja ke wakil ke rakyat pokoknya saha nu beunang ku kaula jadi suguhan dewa paeh kajen ku kumaha ge waduh geus hese ngahoiranana ya otomatis geus dipandian nyana di jogedan geus macem-macem beres caritana langsung asisten heula disuguhkeun ka dewa langsung lenyap begitu tuan raja dek disuguhkeun dideuleuh heula barang dideuleuh cinggirna hiji cak orang primitif waduh dewa moal daekeun lamun eueuh cinggiran jadi aya kekurangan ieu dewa mah kudu nu sampurna bae lamun aya kekurangan moal daekeun maka cek manehanana bapak tidak jadi saya suguhkan kepada dewa emang kenapa sebab cinggir tidak ada khair kakar kapanggih deui tamin khair bener khair ya gajen ku kumaha ge waduh paingan cak penasehat aing khair bae di balik khair aya khair nyana balik ka kerajaan mana penasehat aing keluarkeun keluarkeun aman begitu keluarkeun kunaon ieu beri diamankeun ku sebab gara-gara maneh nganasehatan ka bapa khair baheula keur cinggir bapa digegel orai cek maneh khair karasa ku ari ku bapa kitu kunaon
atuh bapak pandek disuguhkeun ka ditu jeung penasehat bapak anu anyar gaganti maneh ka dewa haju atuh itu penasehat mah apa geus bapak henteu lantaran cinggir eueuh hiji dewa teu daekeun lamun cinggir eueuh hiji mantak inget ka nasihat maneh khoir ternyata eta penasehat ge meluk bae khoir kunaon maneh kenceng amat atuh kula ge lamun teu dikapenjarakeun meureun kula anu paeh ka ditu heunya ya ge khoir nah hilim teh geus bae dicoba dirasakeun tahan dibalik sesuatu aya hikmah kuajeun ku kumaha ge kenaikan pangkat aya hikmah keturunan pangkat aya hikmah naik sugih aya hikmah turun sugih aya hikmah urang ka dieu urang ka ditu aya hikmah urang dipake ka resep ku pamajikan aya hikmah dipake ka bendu ku pamajikan aya hikmah selalu aya motivasi bae kajeun ku kumaha ge iyalah hilim mun teu ngaji bab hilim moal bisa mantap kula kuari mah geus lah moal nganasehatan rakyat deuk nganasehatan sekda aing mah awak boleh ti kuari hilim nya engke lamun kapanggih jeung bupati ngaji naon di Cilongok hilim pak coba contohan kula ge can bisa pak hilim ge waduh masya Allah moal bisa sakicep kanjeng Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa lamun teu boga hilim moal bisa nu paling hebat hikmah moal bisa sakicep lamun teu boga hikmah mah maka urangnya dititah boga ilmu hikmah maka loba santri anu ka Cirebon kapanuragan neangan ilmu hikmah maca kulhu 1000 sapeting salila 40 poe dahar nangan seukur sacomot balik teterak ditembak po ye hikmah hetmah jurig sama kos kitu mah lain Habib Rozak ngumpulkeun keris batu segala rupa malah mah aya nu datang ka imah kula edan kunaon ye edan lantaran peuting ngagosokan batu bae jadi nyana kasurupan horeng aya batu nu nyurup batu aya nu nyurup kasurupan cenah kiai kuari ka mana batuna geus dipiceun atuh lain bawa ka dieu emang deuk kumahakeun sugan bae panitia masjid kasurupan deui ieu teh batu da eta teh hikmah juri lain eta hikmah mah saluhureun hilim masya Allah mun sabar bae urang geus hese ditambah ku hilim sangat sulit ditambah deui ku hikmah sangat sulit masya Allah Kangjeng Nabi mah teu hese sebab dicician bukakeun bersihan cicikeun plek tutupan deui ngeunah beuh urang lamun kos kitu mantep masak datang ka imah geus siap peso siap masing-masing nu seukeut black ku sorangan set golbu black isuk dikubur atuh ngesian hilimna make guru mursyid ku sorangan mah hese urang kudu boga guru wa tarusyamsa idza tala'at tazawur an kafim zatal lamini atakrihum zata shimal wa hum fi fajatim dzalika min ayatillahi may yahdillahu fa huwa muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida kudu boga waliyyan mursyida anu ngasupkeun ilmu mantak ngaji unggal peuting santri ngaji unggal poe santri ngaji deui terus mingguan ngaji deui bulanan eta teh deuk ngasup-ngasupkeun ilmu hilim jeung hikmah maksudna abeh bisa hiber mantak Habib Rozak mah di imah teh sok kikieuan hiber enggak nih gua nih ini terbang enggak nih aja lolonja baru dikit cek jana terbangnya cekula tuh air lolonja leutik itu mah tuh moal paeh maning ti luhur munara ka handap sekaligus wassalam Habib Rozak selesai isdet nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang geus dieuseun ku ilmu hilim jeung hikmah sarua jeung Kangjeng Nabi bisa sakicep minimal urang 10 kicep Kangjeng Nabi kaluhur ka Sidratil Muntaha sakicep atuh urang 10 kicep bisa nu mantak dipertanyakeun apakah bisa semacam Kangjeng Nabi Isra Mi'raj
Apakah ada umat lain, hamba lain anu bisa sakicep cara Kangjeng Nabi? Aya diabadikeun dina Al-Qur'an. Lamun Kangjeng Nabi diabadikeun di ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, urang ningali cerita kisah Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mindahkeun singgasana seorang ratu Bilqis anu aya di negeri Saba dipindahkeun ke negeri Yerusalem. Kanjeng Nabi Sulaiman merintahkan sahanu paling jitu setan tetap sapoe, jin tetap berjam-jam. Aya seorang hamba Allah anu henteu kacaritakeun, henteu kadengekeun, hanya hamba anu rudin, hamba anu biasa, Asip ngaranna. Jadi orang Asep, ya Asip. Nyana siap mindahkeun. Kumaha cek Kanjeng Nabi Sulaiman kesiapan maneh? Abdi siap mindahkeun singgasana Raja Bilqis ti Saba Yaman ke dieu ke Yerusalem. Sakumaha? Tuan beunta kicep maneh beunta geus aya di dieu. Woi mantep. Leuwih ti mantep tah mantap sekali. Jogja tah mah mantap sekali. Wah enak sekali. Dicoba. Coba. Menyeman bener baik. Kangjeng Nabi Sulaiman bentak beureum bentak deui geus aya di dieu. Masya Allah diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. Eta nu diabadikeun dina Al-Qur'an teh lain jelema laleutik nu ku urang kuari kasaksian bae ge nu hiber nu urang kuari jaho Syekh Mansur Buyut Mansur ti Mekah ka Banten sakicep. Kiai Khalil Bangkalan ti Mekah ka Madura sakicep. Nu ku urang di Zarahan Syekh Abdul Muhib Pamijahan ti Mekah ka Mekah dia ka Tasikmalaya sakicep. Ya Allah ya Rabbi marukan kumaha lamun urang geus dieusian ilmu hilim hikmah maka sarua urang ge bisa datang ke Allah. Tinggal neangan ilmuna ye hayang kos gitu apa aya ye di SMP aya we SMA di kuliah di mana atuh ayana di mana teh ilmu kos gitu ayana. Lamun ente bisa hiber endeu ka mana maksud coba ayo coba kira-kira lamun bisa hiber dek ka marana nek nanya panitia aing mah Rusdi sia mun bisa hiber dek ka mana Rusdi Bali belum deh coba atau ke Bali mah teman ping wah terberes. Nah gitulah para jamaah nu mantek kembali deui ka diri urang endek henteu ka Allah tanya awak urang kesiapan urang deuk ka Allah datang ka mana sehingga urang endek henteu ka sorga tanya awak urang ketika urang nanya ka awak urang sia endek ka sorga apa endek kesiapanana datang ka mana. Ketika henteu siap deuk ka sorga berarti sia deuk ka neraka siap henteu sia ka neraka aya di diri urang ulah neangan jauh-jauh. Maka saya jelema kukulintingan wali ya katukang kahareup kapanggih ku santrina mama ieu katukang kahareup bae naon loba omong aya geur teangan naon nu diteangan kunci leungit kunci neangan muridna kulantaran teu kapanggih bae penggede ge nareangan kabeh mun kuari mah polisi abri ilu nareangan ya sekda neangan lah deh neangan suka kaler ka kidul ka wetan ka kulon nyanana kieu kapanggih henteu geus sapoe dua poe diteangan kunci teu kapanggih. Ditanya mama ieu nu leungit kunci naon sagala rupa aya di dinya sabendel cakna leungit kabeh kunci atuh mama ieu kumaha bisa leungit kieu nya eta teangan deui teu kapanggih kulantaran teu kapanggih bae ditanya nu bener mama leungitna di mana leungitna di jero imah apa nih tangan di luar di jero imah mah poek cek dina ai di luar mah caang sugan bae adi nu caang bloon cenah mama tah
aya leungit di jero imah di tangan di luar itu mah kapangi-pangi cak mama pugu sia nu bloon aing teh deuk ngapertikeun kebloonan sia teh boga kunci di jero hate kunaon atuh eta kunci di jero hate kunci naon bae ge aya kunci Allah aya kunci surga aya kunci neraka aya kunci sugih aya tah lamun ngadenge sugih coba kunci susah aya kunci naon bae ge aya di jero hate kunaon haju sia neangan di luareun hate bloon mama teh sia nu bloon jiheuh nya urang bloon ka lain mah sian bloon goblok aing mah nyontoan doang tuh jadi emang aing jeung wali mah hese okos tu salah tapi bener mantak lamun tingkah hiji jelema ahli Allah sing hade model tadi Indonesia Raya eta kan kos tu bloon sabenerna mah bloon asli ieu kunci di jero hate lamun urang hayang nyaho neraka aya 7 lawangna nu mukakeun lawang neraka lain malaikat urang sorangan surga aya 8 lawangna nu mukakeun lawang surga lain malaikat urang sorangan di urang teh aya kuncina di urang teh aya cara mukakeunana lawang neraka aya di urang lawang surga aya di urang lawang surga aya 8 urang nu mukakeunana urang nu nutupkeunana lawang neraka aya di urang nu mukakeunana urang nu nutupkeunana nu matak dipersilakeun deuk muka lawang surga urang deuk nutupkeun lawang surga ge urang mukakeun lawang neraka urang mukakeun nutupkeun lawang neraka urang mana lawangna mata ceuli sungut leungeun dubur kubul ieu suku leungeun eta adalah lawang-lawang surga etalah lawang-lawang neraka kuncina ulah neangan hese-hese di jero qalb gitulah para wali Masya Allah nyen karikatur hese tapi babari tapi hese ternyata kuncina aya dina qalbu ente dek mukakeun lawang sorga sok qalbuna siapkeun sebab kunci aya di dieu ente dek mukakeun lawang neraka sok bukakeun kuncina aya di dieu urang dek nanya bae ku ari mah ketika sekda korupsi eta berarti keur mukakeun lawang sorga apa neraka sekda urang mukakeun sorga apa mukakeun neraka siap bolong ketika panitia masjid nu ngaranna Haji Masuri aya jahe haju kunyana dideleukeun bae dadana lantaran poe Minggu teh pan osok mere nyana pan osok narimana heeh tah haju ban dideleukeun lain neuleuna naon neuleu dada sebab dadana rada lama lebih bejakeun lah baik tah eta Haji Masuri keur mukakeun lawang surga apa neraka sia nyaho sebenarnya mah sia nyaho tapi sia ge osok boglok blon lamun urang peting-peting main bola sok jam sabaraha jam sabaraha jamna tuh lamun teh disetel main bola kiai haju nonton main bola eta kiai keur mukakeun lawang surga apa neraka coba tunjuk mana kiaina cepat gol urang nu mukakeun kuncina lawang surga jeung lawang neraka aya di urang lamun ente tengah peuting kabeneran aya awewe komo ditongtonan atawa di nu rada sepi awewe ngadeukeutan aju ku ente dideuketan aju leungeun nyekel susuna nah eta keur mukakeun lawang surga apa neraka sebenarnya mah aing hese magahanana ka sia
Sia geus nyaho sebenarnya mah. Kuari mah perbandingkeun bae lah perbandingkeun. Ieu sebenarnya sararia lobaan mukakeun lawang sorga apa lobaan mukakeun neraka? Jawab. Atuh teu boga kaisin. Mukakeun neraka. Ya Allah. Ya Rabbi. Berarti aing kuari hirup babarengan jeung ahli neraka. Sedih amat ya aing hirup. Gusti Allah. Kumaha urang lawang sorga aya di urang lawang neraka aya di urang kuncina aya di jero golbu ulah neangan di luar kunci mah kadang-kadang urang kan babari jasa ngomong beuh si anu kalakuanna teu beres waduh si anu si anu eta kabatur mah bisaan si anu pugunya ge anu eta kuncina nah kunci hilim kunci ilmu kunci hikmah makrifat aya di jero hate urang nu ngendalikeun